pujaan Akang mereka mana? Ke warung Akang di warung Mame serta Rasi. Pujaan kebon ke warung teh. Akang supada tare dugi. Enggak atuh, neng gelis pujaan Akang. Nuhun Akang. Ih, jijik. Tapi kendai lah, dan milik mama apa hidung tai doma ieu. Yan. Oi. Yan. Antar ngarasimut ya ke manuk aing. Itu manuk aing geus begang we. Oh, heuh, hayulah. Lomba simutan di mana? Ah, hayulah tuturkeun we aing. Hayu atuh. Yuk, Bro. Aduh, si Neng menilami pisan di antasan tadi teh. Punten ngalamikeun soalnya di jalanan macet. Macet kumapan jalan galengan meureun. Nya macet pada yang kecelakaan. Kecelakaan naon ari Neng? Pangarit soalnya datang. Teh sarama di dieu calik sareng Aa. Yan. Gali itu juga anu apel sih. Arek naon sia teh? Pada ngalah simut lain. Tingali awena. Mana sia teh? Itu juga kabogo si Udin. Mana? Deuleu atuh ku rahasia. Tapi dah heueuh tang euy. Degetannya. Tapi dah heueuh tang euy. Itu mah kabogo si Udin sia. Heeh, pan tadi cek aing oge naon. Alah sia. Perpegangan tangan euy. Eta si Haji. Baper tah. Neng, kumaha mun si Udin apaleun? Moalna naon atuh ari Aa? Oh nya atuh. Nya Sut. Tong kaneng teuing ai sia. Bisi kadengeun benguk duaan. Geus ayeuna mah urang bejakeun we ka si Udin. Wah, ieu urang ka lokasi dah. Ayo lah. Neng, aa mah asa tarenakeun mana euy? teu enak naon ari Aa? Duka kunaon asa sing sarakesek kieu? Perasaan Aa meureun eta mah. Oh nya meureun. Tuh, Din, lihat ku sia pajarkeun aing ngebohong mah. Dada sia mah hate aing. Samberkeun lah ayeuna mah. Ayo. Akang, Neng, apa maksud kamu duduaan yang setangkurak eta? ini tidak seperti yang Akang lihat. Terus naon eta maksudna duduaan yang setangkurak eta? Ari sia jawab dan seserian. Punten ieu mah saukur rencangan hungkul. Wah bohong, tadi mah ditangkep, tadi mah ditangkep, dicium dikieu tahu, dikieu tahu. Madin. Tuh sia cek babatuan aing ge naon. Sia geus naon wae jeung si Uyun. Sok wa, sok lah. Sok, Pokona masuk, eta masuk. Henteu naon tadi mah cuma ngobrol biasa. ah bohong Din, eta mah tadi mah. Nya. Oh, Din, bener aslina. Keris bisa saran, Din. Oh, teh tadi mah. Aing ket baperan, Din, langsung kieu, Din. Langsung urang wajib eta mah, Din. Sok sia ngaku nama daripada beak ka beungeut.